wa mautul agniya ari mautna jalma beungar eta aswatu jadi kadalam usaha. Mautul ulama idul matun bidin mautna ulama bakal kuek dina agama. Ulama bakal pecah paluhur sebab bisa pemimpin. Contoh mulai kerajaan aya pasantren gede anakna loba pasti muncul di antara ini bakal ayat permasalahan termasuk begitu kanjeng Nabi Muhammad maka dia agama terpecah jadi 70 guru selamat ngaji pada marabutin sama ayat ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah pada marabutin wa mautul agniya ari mautna jalma beungar eta aswatu jadi kadalam usaha. Ada suai mah digede-gede imah teh digede-gede dia harus agus tampo agus urang maut minalca mau panas ayam beli mobil Bang Agus umpangan mau ternyata boro-boro iman pamajikan ge beunang Umaru ya tadi malu nanti kurang ya Allah pribadi nalamsa jalma mau sababna bakal loba hisabanana dunya bakal dipardukeun ku ahli waris mata ugi ketika beungar teu beramal nya entong-entong keur maot ye jalma beungar entong-entong keur maot keur giru-giru naon gina begitu urang beungar dikorekeun bangkrut we dunia langit teu amal anu eta tadi punya karena suai dikorekeun efek bangkrut usaha ternyata hanya kalain kemarin ke masjid hanya kalain kemarin coba bisa sangkeun ke masjid gaya bernajan bangkrut oke aya sasaan mah sang-sang komo aya di akhirat tetap cenah dina nalika saembarana Raja Dzulqarnain jeung Nabi Khidir papageula manggihan sumur ngaranna Bahrul Hayat. Dalam manggi eta sumur maka kemaotna poe kiamat mata panggina ke Nabi Khidir Nabi Khidir macam ngan ditakdirkeun ku Allah maot teh dipeujit Dajjal itu maut nanti dipeujit Dajjal begitu dipeujit ku Dajjal seiman ka aing iman ka Allah peujit ku Dajjal aing leuwih yakin hidup deui hirup sia cenah aku padaran hirup deui Nabi ini begitu sia iman ka aing rek iman ka Allah aing leuwih yakin sia menceritakeun ku Nabi kaula ternyata sia Dajjal teh nya itu mah diaga aja di kok digelar takdirkan mohon budaya caranya terjamah dakwahnya lihat bilang ketika dihidupkan di air langsung sinar copot iman kepae air nampak meningkat kabela iman tidak kurang dianukan tidak kenyat tara loba dicaritakeun ku ulama ku kiai bisi-bisi mengerti gawe bisi ngan urang ulah kajong-jongan deui
fakta nara loba nyaritakeun tentang kiamat dan eta tentang semangat kita ulah kajauh nanti ini perlu nyawa lah kurang. Jadi maut najal membuat eta nalang sana teh hanya kata dina nalika Raja Dzulqarnain begitu anjeunna mawa banget di luar ya cenah aya hari-hari ngan cek Raja Dzulqarnain sahan masuk ka tubuhna tapi nggak mau bisa balik deui cenah maneh usaha mawa di jero gua ieu mawa saeutik hanyakal mawa loba hanyakal teu mawa ge hanyakal ari barang pun kaulah diulah ternyata yang tiluan di jero gua teh ingat-ingat cerita Raja Dzulqarnain mawa saeutik hanyakal aing kaulah teu mawa teh mawa saeutik misalkan tinggal misalkan pada kue tinggal saudara mawa setik hanyakal mawa loba hanyakal teu mawa umang ke kue bisa kabawa arek wae ngambil amuan kana cek anu katilu mawa setik hanyakal mawa loba hanyakal aku rape hanyakal teu mawa eta ari barang keluar tina pangparatan buha Raja Dzulqarnain coba keluarkeun babawaan maneh ting kira-kira anu teu mawa ngaluarkeun mah barang nu mawa ingat aing teh sakana teh saeutik teh mawa ieu sa ulah teu mawa teh barang dibuka ternyata ikan berlian hanya kagak lupa Gusti dia teh ikan berlian hanya kal tapi teu mawa loba coba ngomong gua burak teh Gusti kanyakan leuwih loba tanaga gede kene saku loba kene nekekan lama calana ieu teh calana pegi teh udah loba hanya kok cek teu mama tah bisi teh nyawa ieu teh cenah gambaran dunya ketika maneh keluar tina pangparatan dunia urang bakal keluar tina pangparatan dunia berarti plus kalian pukul jelema bakal hanyakal kabeh nu mawa saeutik amal hanyakal Gusti hanyakal abdi babantu ka masjid mereka pasantren teh hanyakal ngan saeutik ceuk noloba Gusti abdi teh hanyakal hanya kata kabeh eta tanah mati wakafkeun padahal kita gaduh kene tanah 200 meter di pinggir masjid hanya ka Gusti ku abdi teh diwakafkeun sadaya ini bakal kitu betul kamu kurang bakal keluar tina pangparatan dunia saya bakal otak geus jelema bakal hanya tanya jalma nungkul artes asrodun bakal nalang wa nontul kumara arinotna jalma pakir rohatun eta jadi kasenangan senang jalma pakir kena capek jadi senang cakap jalma pakir mah muang ditanyakeun urusan dunia mana mobil maneh teu boga salah maneh teu boga rek nanyakeun naon da teu boga jalma tapi nunggu ngarek ditanyakeun ieu salah di mana bintang menang di mana mongko di mana aya 200 kibitir apa ya jarum sakoto ge pangsetikna jelema teh bisa teh 500 tahun teh mudah-mudahan orang selamat dina yaum ini sampai aya jalma kafirna bakal senang dan rohatun
tapi ngali pang tibra-tibrana pang senang-senangna jalma anu ngarepetan jalma pake da tenang atuh. Ya, ketika urang ngariung jeung jalma teu boga tarawani sombong, tarawani nyomokeun diri ka jalma. Alhamdulillah, karena syukuran urang. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah. Tapi ketika urang lamun ruang riung jeung jalma anu sukses, jeung jalma nu beunghar pasti ku Allah bakal ditama-tama kubur-kubur. Ai hayang mutekan, kubur. Ai hayang anu, ai hayang bakal. Mata kudu make jarak urang. Jauh jeung beunghar sakumaha, jauh jeung pake sakumaha, jauh jeung anu jaga-jaga gitu sakumaha, make jarak. Lain kurang gaul, kayak gaul, tapi ayat atas. Kudu baru. Nah, kurang gaul. Biasa gaul. Kalau bergaul dengan wa mautun ari maut na pamarentah aya fitnah tun eta jadi fitnah. Timbang pauna fitnah sabada maut. Tatina dina doa dengan Allahumma inni a'udzubika min ayatan dina catatan baik dengan Allahumma fil Allahumma salli Allahumma fil mungkin nyalakeun tina fitnah maut. Fitnah maut jadi kocok, jadi judi, fitnah maut. Isian jadi anak. Pulang-pulang yang masuk. Pulang kotak-kotak atau doa anu dijabadah Allahumma barik li bil mauti wa fi ma ba'da. Kita baca 3 kali kata sholat. Dina nalika urang maca eta moal ditanyakeun kesalahan waktu di dunia. Allahumma barik li bil mauti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li bil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ketika kalau menceritakan tentang itu asal sampai tahu cara disebut itu pada dalam menjelaskan hingga berkana masuk banyak umur lamun mimpi maut banyak umur lamun mimpi ngurus mayit eta teh sok gampil urusan boga urusan sukses mimpi ramadan mayit halus ya ya mimpi maut halus mimpi ngurus semua halus pun boga masalah tes kaya jalan Allah pemimpin modal goreng mau ngepikir nonton gitu nyaan ngepikir mah nyaan untuk karena Nabi nggak tahu nikmal mautu ahli mupang alus-alus nama rohatul mukmini eta kesenangan ide jalma alus-alus pang nikmat-nikmatna eta kesenangan jalma anu mukmin. Jadi ketika jalma anu mukmin mau urang misalnya ketika meme datang malaikat ieu keterangan di dulu di jumlahan sameme datang malaikat munkar nakir teh bakal datang teh malaikat rahmat. Assalamualaikum. Malaikat rahmat. Ningali papa kasep man antak saha ketika orang bingung di jero pakuburan dan mimpi lamun kageleng mimpi kageleng lamun orang kageleng mimpi kageleng mungkin untung aing mimpi bar itu urang teh mimpi urang mimpi untung aing teh mimpi kan aneh barangnya Pak
kita naon apa ningali gue tak karas oh aing teh mau ya tam dirinya pokoknya kata ngadeng ngajarin jalma itu satu kubere ngadeng dua ibi anjing dua anjing paman anjing kata ngadeng empat ibu jalma ke sisa di rumah anjing tolong tapi tak kayak dirinya kurang berbagai nya begitu kayak menyampaikan macam salam asik katanya masya Allah syirita masya Allah man anda sama nih mani kasep cuma jawabnya apa engkau lagi amal mana cok anjing air masyarakat air cok anjing air makulan sing tiga kan kaulah bagiannya harapan malaikat munkar jeung malaikat berapa istilah mudah-mudahan ya kalau menjalma goreng warga bogi kurang cocok kayak itu bom apa kayak barang bom kayak bilang goreng ya kita giliran Aisyah sahasi hari itu sesi jauh bau teh goreng teh akan ada amal siap ya jadi rasakan aja tok sang hariman jual malaikat munkar malaikat ini ilayah min kiamat tapi tak boleh kiamat dan kurang dari Allahumma barik li bil mu'ti wa bi mabadan awal mesare utama grade baca bismillah 7 biji kali besar 3 kali nafas untuk nama ya kita bisa nama 20 biji kali 3 kali nafas bismillahirrahmanirrahim 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 oleh macam puluh tiga balik palang binas tulis maksa sholawat pulang mudah-mudahan ketika orang loba maca sholawat ketika nalika urang maut urang bakal ketemu sareng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa syahadatina rasulillah ajma'in. Rabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim azim bisultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin. Amin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil mursalin. Amin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaikati لا إله يوم الدين آمين آمين لا إله إلا الله يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت آمين يا الله ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعلنا